Penyambutan calon pengantin Pabagan. Persembahan di Lingkung Seni Kali Pakuan. Semoga dikawitan. Asmain adat mapak rekam calon pengantin Sanggar Seni Kali Pakuan sejak dikawikan.
Datang kan dia tekelayangan ngaguiknya. Oh, Gusti eta si Ambon telepon. Cing pang telepon dari si Ambon dan Sherlock nama guys bener. Di teh otot teh geus bener cenah Sherlock teh bener diengan. Teuing bisi ka sawah, teuing ka balong, teuing bisi telepon ka balong si Ambon. Dandan di mana gitu? Urang mah tadi dandan di rumah tuh di geus ditempatin. Ayo mana dandan di mana? Handapkeun panggung. Nah, aku mah moal batur-batur di imah diris geus disadiakeun nah jodoh di handap panggung. Apa aya nu kasep? Nah, anu kasep di handapkeun panggung sok cari urang. Ieu dandan di mana ieu? Dandan di mana ieu nah menik ieu? Apa ieu teh? Ieu teh dandan minangkana mah di salon. Wah, banyak salon buat bergudikina tuh. Salon pas nya meureun dua. Akan bae ayeuna mah da. Anu di anti pita tadi geus datang. Ayeuna mah urang bagian sisi heulanya tadi ada abang geus. Naon geus ngaraja, geus nyeri tonggong dari lutut sampai ke pundak. Jadi hulu aja tidaknya. Ayeuna mah urang sisi nya abah sok. Milarian tempat cari di dieu. Cik punten tetep dapat ring cari di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Jurik kutik itu anu ti kaler anu cewetan. Anu ti kolong, anu ti luhur, anu ti handap, anu ti gigir, anu ti luhur, anu ti handap, anu ti gigir, anu ti sadaya manahala Gusti Ampun. Ya Gustina. Cik. Ambu, eta panon itu coplok coplok mangan di hulu asa kumadugan ya. Nah, atuh Gusti ingeukeun bae teh tanda na geus disinglarkeun dina sagala rupi persoalan. Amin. Mudah-mudahan eta icu urang teh sih ngabdi nang abah rumah tangga sih dipasiar kalancaran. Amin. Ra urang pepagen ku para endan para mamayan di kahyangan. Ra geura papang cenah pinangaran.
kasih ngokayangkeun mangleta wis kadedengjing kana dikasih. Sumangga dikukayangkeun pun bakal calon pengantin istri ka bakal calon pengantin